Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasakumna tamu undangan mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa patepang dina acara nu pinuh ku kahadean nyaeta lamaran teh Salma sareng Kang Ihsan. Saat acan urang mami tembeyan rangkaian acara, hayu urang kenalan heula. Perkenalkeun nami abdi Rizkia Fitriani. Bade ngiring nyangking acara ieu ti mimiti dugi ka akhir. Hatur nuhun parantos masihan kepercayaan ka abdi janten MC dina momen istimewa ieu. Supaya acara lumangsung tertib, ieu runtuyan acara dina dinten ieu. Nu kahiji pembukaan sareng pengenalan MC. Nu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an sareng doa. Nu katilu sasahuran ti calon panganten lalaki sareng calon panganten awewe. Nu kaopat tukar cincin, nu kalima masrahkeun kembang, nu kagenep penutup, nu ka-7 sesi foto bareng. Mugia sakumna prosesi tiasa lumangsung kalayan lancar sareng pinuh ku berkah. Salajengna hayu urang awali acara ieu ngaregepkeun ayat suci Al-Qur'an nu bade dibacakeun ku Akbar. Ka Akbar dipihatur waktosna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu faqura ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mugia anjeun masihan berkah pikeun Salma sareng Ihsan. Satukeun teh maranehna dina kanyaah. Lancarkeun sagala niat hadena. Jadikeun rumah tanggana nu pinuh ku kabagjaan, katentraman sareng iman. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ka Akbar nu parantos ngadoakeun. Mugia sadayana dihampura ku Allah jeung dipaparkeun kahadean salawasna. Amin ya rabbal alamin. Tah ayeuna urang lebet kana inti acara nyaeta panyampaian niat. Langsung ti calon panganten lalaki mangga ka Kang Ihsan pikeun nyamperkeun maksudna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ihsan sumpi ka di kalayan niat hade. Nyaeta nyuhunkeun ka pihak keluarga Teh Salma. Mugia diizinan ngajadikeun Teh Salma istri abdi. Salajengna urang sami-sami ngaregepkeun jawaban ti calon panganten awewe ti Salma mangga teh. Alhamdulillah kalayan Rasul ti Bapak sareng Mama abdi narima niat hade akang mugia ieu janten ridho sareng restu ti Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna urang lebet kana momen tukar cincin lambang kasetiaan, rasa percaya jeung komitmen. Mangga Kang Ihsan pikeun masangkeun cincin ka Teh Salma. Teras Teh Salma masangkeun cincin ka Kang Ihsan. Alhamdulillahirobbilalamin, acara lamaran Salma sareng Ihsan parantos rengsek kalayan lancar. Hatur nuhun ka kaluarga rerencangan sareng tamu nu parantos rawuh jeung ngadoakeun. Simkuring nyuhunkeun hapunten bila aya kasalahan dina nyangking acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Akbar supaya acara lumangsung tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugia anjeun
Allah sareng bisa lancarkeun. Aing lancarkeun. Nice.